ulah dibelem si Uceng mah. Kamu anu ngalah. Colok kunaon eng? Ih najis deui. Lamun nu ngalakongan ukuran biasa digobe. Sosis ieu. Sosis. Abi badan harus ada lain teteh kadi heuh, lain teteh kadi ieu. Lain teteh. Aduh, sopannya hari sini. Lain teteh. Dan yang penarik jaipo. Mama Punten. Asal teh. Oh itu ulang teteh. Mama. Adinku. Biasa boga anaknya. Anak-anak di mana sih? Kali itu bebeja. Itu mah juru ibing dari sing sopan. Cik. Mama abdi bade hoyong diajar jaipongan. Ya. Mulai rusuh teh. Sase ngobrol. Ya mau aja. Bat engkau nenang. Masuk jaipongan di bumi. Oh, masuk jaipongan mana wi? Masuk. Oh, upami ang nyabian mama wios. Nyobian. Hoyong diajar jaipongan. Aang rek diajar jaipongan. Lain ajaran. Neng. Subhanallah. Subhanallah. Kita dari perempuan yang sabar saling menghadapi keyakinan kita harus bersabar banyak bersyukur. Oh ya, jagalah hati Belalang kupu. jaga saur Aagim Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kamsia. Jagalah hati lentera hidup ini. Izinkan suami bila menikah. Kedengaran apa yang dijelaskan oleh Bapak Kadis, kita harus sabar. Walaupun suami punya istri lagi, kita harus sabar. Itu surga, surga. Kalau mengizinkan suami punya istri lagi, kita harus sabar. Subhanallah. Subhanallah. Disabakan. Bukan disabakan, ngagali. Aduh, paling Aagim di Jakarta. Kasih orang kemana? Kula serin. Udah itu. Berdua dicager. Kecagen. Isuk kula skarbit. Lari ditanya. Kamu maksud kecil neng upami neng sok jaipongan, terus upami ang diajar gitu. Diajar jaipongan. Diajar neng ngajaran maksudnya. Lamun tos si Uceng ngajaran, tapi ini bae ngajaran. Ngajaran naon? Ya etmil udah yo. Ngomong kerja sing ngalut. Masya Allah, biasa sasarangan. Calodong. Masya Allah. Iya yang nanyakan sosis ya awewe, yang jelas kan lu. Makanya itu neng abi mah hoyong ngocengnya digerus gitu. Plok we. Sama apa lain teh? Mah 2 kilo mah. Kayak lodok kan. Neng itu bujur lalaki. Bagus kan. Tinggal iku neng. Bujur lalaki teh teh. Nah, terus dibalikkan gitu di bujur teh. Subhanallah. Aya naonan karsong kita itu. Sosis. Ayo sosis. Ya sosisna itu kitu maksudna atawa kitu karsong ngample. Jelas karsong. Saya nanya begitu. Ngapunten Kak. Juga ulah kan itu kan dia. Ongkos ngomong baik.
sosisna ieu nangtung ieu kasuk. Sosisna Ayo nangtung. ke budak masuk Solo langsung diketengkeun. Siapa diketengkeun? Sosis dipegangkeun yoyo. Kapan diheuleuh dibakar teh dikedengkeun kieu. Da ieu minangka sosis neng ka kieu. Terus dikumaha ieu sosis? Sauningan si goreng dikereutang. Dikereutang sisina supaya nyuriti. Kami bareng asap aku para tu anu kelas tu. Anu panas teh. Tak geus meninggilan sok we. Sekalian kasuk. Arek di dua Itu neng tak pilih hoyong sosis mangga kan punya jos tahan. Ya, mohon ya. Priyogi sebarat itu. Sabar suku. Sabar suku. Salosin. Budak kacida kasuk. Hakim deui cokot. Kesabios-bios lillahi ta'ala. Sabar. Sabar. Hakim. Hakim nani? Oh, biasa kesabios. Kita nanti nu pluk-plek. Iya cikurang. Pada dikorek. Sok mana teh istirahat heula. Nyobi ya. Dan mereka gua ya. Buka tinja aja. Kapan urang nu keunyeungan aming pasti nanya, ieu teh naon sih berat ieu teh. Pesen sosis yang budak engke. Urang duet labu jaipongan ke. Berarti kami pada saudara kanggo cenderung sakaranaja. Utami kapun adik tak marsa. Raya jatana. Ajajan sareng kita teh nawi jeung. Nah, kaki nganggo panganten gaya.